mulai muncul. Lain Pak, ayeuna mah di lembur teh meuni kareueungnya. Piraku keeng, ieu teh bulan puasa, cek Ustad oge jurig setan dah dikerem dibeungkeut puasa mah. Apa mamah ge eta mah? Terus anu dijadikeun keungna naon? Cenah ayeuna mah loba kajadian jelema anu laleungit. Emang saha nu leungit? Bang Abret, Sakarak ngadenge Mang Abret leungit. Ti iraha leungitna? teh kamari cenah ku si Ucok di teangan teu kapanggih wae. Aing mah sugan teh ku siluman. Eta mah lain leungit di teangan ku si Ucok mah nyumput Mang Abret teh sia ditagih hutang. Oh, emang sabaraha nya hutangna? Atuh teuing kejeng nanyakeun ka Bapak.